Juragan Hakim, sim abdi bade mengadu. Memang kudu kadieu mun ibu rek mangadu mah, tapi ari juragan hakim mah tah nu eta. Punten atuh si abdi lepat, maklum atuh si abdi mah jalmi bodoh. Teu terang kana urusan mengadu, teu terang kana urusan pengadilan. Enya atuh geura pokok rek mangadu soal naon, pok geura caritakeun engke nu kami dicatetkeun dina kitab perkara. Sim abdi teh bade nyuhunkeun keadilan ti juragan hakim. Salaki sim abdi teh kamari maot ketinggal kusen. Naha keur naon kitu, tepi ka maot katinggang kusen sagala. Asa isin nerangkeun oge sim abdi teh, tapi isin-isin ge sawios nya da sim abdi pergi keadilan. Sanaos sim abdi teh jalmi bodoh. Enya geura pok caritakeun geus tong nyebut-nyebut wae rumah saja di jalma bodoh. Da kami ge geus apal. Rek jalma bodoh, rek jalma pinter, sarua wae butuh ku keadilan. Is logojo mah semenang ngomong urusan mangadu eta urusan hakim. Enya Jo, jempe atuh, kumaha mimitina salaki ibu moal katinggang kusen teh? Muhun pun lacak teh, muhun salaki sim abdi teh maot ketinggal kusen, waktos nuju ngabongkar jendela. Bongkar jendela saha? Sumuhun ngabongkar jendela bumi batur. Aduh kumaha atunya juragan hakim, sim abdi teh isin nyebatkeunana. Tapi sawiosnya da sim abdi hoyongnya keadilan. Ari saliki abdi teh pada melanana anak ngabongkar bumi batur alias ngerampok. Atuh ibu anu kudu ditewak teh. Kumaha juragan hakim naha ieu awewe teh bade digantung wae. Etah logojo maneh ulah nyanyahoankeun, ari urusan mutus perkara mah urusan hakim deuleu. Kan antep logojo mah Bu, biasa si eta mah sok nyanyahoanan, ayeuna kahayang ibu rek kumaha. Sim abdi mah hoyong keadilan anu gaduh bumi, anu ngalantarakeun salaki sim abdi maot kedah dihukum. Tulis gancang teang anu boga imahna dibarengan ku si ibu. Logojo gancang teang anu boga imahna dibarengan ku si ibu. Siap. Enya kusen jendela imam maneh geus ninggang salaki si ibu tepi ka maotna, basa salaki si ibu rek naling ka imah maneh. Leres juragan hakim. Juru tulis catet pengakuanan dieu. Tah kusabab kusen jendela imah Andika geus nyilakakeun batur tepi ka maotna. Andika ku kaula bakal dihukum. Ulah abdi anu dihukum mah juragan hakim, kadana oge tukang kayu. Da abdi mah teu rumaos mangsekeun kusen jendela. Leres juragan hakim, di mamana oge anu masangkeun kusen jendela mah tukang kayu. Kumargi kitu tukang kayuna kedah dijagrakan ka pangadilan. Juru tulis. Bawa tukang kayuna ka dieu antar ku si bapa nu boga imah. Logojo bawa tukang kayuna ka dieu antar ku si bapa nu boga imah. Mangga lah abdi siap ngajalankeun tugas kumaha deui tuda. Teh ieu juragan hakim, tukang kayu anu masangkeun kusen di imah abdi teh, mangga we periksa ayeuna mah. Naon sababna Andika masangkan kusen jendela teh bener? Tong waka dijawab. Tah kusabab masangkeunana teh bener. Eta kusen teh ninggang salaki si ibu. Waktu jendelana dibongkar, tapi kamarna kitu Andika ku kaula baris dihukum. Berarti gitu juragan hakim. Kami gerek nyarita gitu. Geus atuh tong ngagokan hakim list anu jadi hakim di dieu teh saha? Saya atau kamu tukang kayu Andika ku kami rek dihukum pati. Di anu dihukum mah juragan hakim. Eta logojo tong dipileunanya tugas ente mah lain marik calon sakitan ya ho. Mah juragan hakim beres. Tak harita abdi kirang beugeuh masangkeun kusen teh. Tapi da aya sababna pangna kitu teh. Harita abdi
kaganggu ku mojang anu ngaganggo baju hejo dugi ka konsentrasi abdi buyar. Nah eta mojang teh gelis pisan, tapi ngaganggu karena pagawean Andika. Ih leres juragan jerut. On maksudna jerut teh? Mun jerut teh singkatan jurus tulis. Apa eta teh pangkat juragan di pengadilan leres. Ayeuna urang tersangka deui eta mojang teh geus pisan. Teh cek Bamendak abdi mah aya anu kedah dihukum teh. Taya deui eta mojang anu di baju hejo teh. Juragan hakim, eta mojang kedah dijagrakeun ke tempat sidang. Keun lah ku abdi teh di teangna oge. Dan reka mana juru tulis? Adene yang mojang anu nganggo baju hejo teh ya. Apaan aya lo Gojo? Urang neang calon sakitan mah. Gojo teh tos capean dita tadi haben dititahan sawios ku abdi wae neangna mojang mah. Nyacak uing ge ari kana urusan neang mojang mah mani ulah ku batur. Sok tah calik di dinya neng. Pilih nyarita lo Gojo mah cicing we di dinya. Nyacak uing ge naon? Bongan Neng make baju hejo, tapi kanyababkan tukang kayu kaganggu pagaweanana. Ku sabab Neng ngaliwat make baju hejo. Kusen anu dipasang ku tukang kayu teh teu page. Ku sabab teh page. Eta kusen ninggang salaki si ibu tepi ka mautna. Basaker ngabongkar jendela erek maling. Jadi sidik anu salah teh Neng. Is tetiasa kitu juragan hakim lepat alamat atuh upami juragan hakim ngahukum abdi mah ke heula abdi moal waka nampi upami disilahkeun kitu wae mah anu salah mah sanes abdi tapi tukang celep. Aha bet kalah nyalahkan tukang celep. Muhun apan baju abdi teh kenging nyelep tehnya abdi teh hoyong dicelep ku warna koneng tapi nah tukang celep teh nyanyahonan baju abdi kalah dicelep ku warna hejo. Jadi sidik anu lepat mah tukang celep. Juragan hakim tukang celep anu kedah dihukum mah. Juru tulis bawa tukang celepna ka dieu. Juragan hakim bawa tukang celepna ka dieu. Nah bet jadi dewek anu neang calon sakitan teh kuduna oga silang atuh. Nyanggakeun tukang celep teh juragan hakim. Andika geus nyieun kesalahan tukang celep. Juragan hakim salmine oge abdi mah ukur jadi tukang celep. Nya geus nyieun kesalahan. Andika nyelep baju si Eneng ku warna hejo, padahal mentana teh warna koneng. Ku sabab si Eneng make baju hejo. Tukang kayu jadi teh bener gawena waktu masangkan kusen jendela. Ku sabab kusen jendela teh bener masangkeunana. Salaki si ibu anu kan ngabongkar imah jadi catunggang tepi ka mautna. Ku sabab itu Andika kudu dihukum. Is nah bet nyalakeun abdi. Urusana anu moat katinggang kusen mah de aya hubunganana saring tukang celep atuh juragan hakim. Puguh aya hubunganana apan kitu cek dina kitabna oge apa ku kami dieu geus diterangkan riwayat kajadiana. Pokona dina kesalahan nyelep baju jadi aya nyawa anu leungit. Utang uyah bayar uyah. Utang pati bayar pati. Keadilan kami hakim dieu negara mutuskan hukum gantung sampai mati lo Gojo. Bawa ia tukang celep katihang gantungan. Jadi kedah teras digantung ieu teh juragan hakim. Nya, atuh, naha ari silaing aya ku bodoh lo Gojo. Mainnya ku silaing rek dititah nyelep tambang pagantungan. Apan ku kami bieu geus diputus hukum gantung sampai mati. Naha silaing teu ngadenge. Hayo gancengkeun bawa ka alun-alun. Siap. Hukum geus dijalankan sakumaha mestina demi keadilan. Memang urusan hukum teh rumit, mun kurang-kurangna ahli mah hakim teh kudu wae diprotes malah di demo. Anu mah
tak pantes lamun rea hakim anu stres oge. Ayeuna mah abdi tos keing wangsul pingtennya juragan. Ke heula, apaan Andika kabeh? Tah si ibu pamajikan rampong, nu boga imah jeung tukang kayu. Kudu malayar heula biaya perkara, ari sidang di pengadilan teh lain urusan enteng. Apaan bieu ge ku juragan hakim geus disebutkeun rumit jeung matak stres. Abdi mah teu kedah mayarnya, A. Neng mah Nah, si lain kalah balik deui, apaan geus dibere tugas pikeun ngagantung tukang celep? aduh juragan hakim tukang celep teh teu tiasa digantung geuningan. Margi tukang celepna jangkung. Nah, ari si laing bodoh teh kabina-bina. Geus sabaraha tahun jadi logojo teh. Cing atuh ulah beleguk gitu. Tayangan tukang celep anu pendek.